Turu buku ke mana? Itu mah jadi rusak. Oh iya nih teh. Ayo si teh. Keur naon ieu teh? Oh, Buruk geuning teh padahal ngeunah teh nu kitu teh euy. nyaho ngeunah lamun Nya teh. bau teh ulah bisi penyakitan teh. Heueuh atuh pira-kurek di daangan demoal atuh udah nyaho. Kan kieu Lek teu buruk kumaha itu teh ku saya ngajongkeng kieu nya. Ieu teh teh ngeunah. Tong di dahar kumaneh. Sok dikeun. Ayo hayangkeun kieu. Heueuh nya eta matak nyala oge. Teh rezeki mah ngeunah teh. Tadi ulah di dahar kumaneh atuh ulah di dahar. Atuh ka heuh. Ini saha gitu. Kan nya nu urang make di dahar kumaneh. Ini kan mana segala rupa. Ieu kebon saha? Bon urang lah. Nah teh. Kieu mah ulah gagabah hayang. Nyaho sia marek di daang. Atuh tenang. Da teu kudu pangmesekeun da bisa. Aing sia teh mah. Baru urut Henteu teu buruk henteu. Ya aing maneh kala di daang. Nah, haun nya sia teh. Gareuleuh tinggal ya. Urang paham maneh geuleuh. Iterek jeung ieu urang marek jeung enog lain di dahar kitu. Kus nu manehna janji celemut teu sopan mah tinganan. Enggeus tong dialahan Saha tuh ieu teh? nya nu urang teh eta hiji deui tempo ya. Batur ieu mah. Bukan batur pelak urang. Heuh kebon mah kebon batur aya anu eta tempo. Sah. Hayang merak sanehan. Bae lah tong gede-gede teuing. Heeh. Aya anu. Tanah teh euy ieu mah. Sia mah kala dilaah. Wah, ieu dititah sok. Pan aya orang ngora cenah mah entau teh eta dahar. Nah teh euy. Jadi maneh anu kitu nih. Kan Naon gitu para rubuh pan ieu mah jang ieu jang. Mantau gitu. para rubuh jelema teh. Datang gitu. Banget. Ini mah nih kebun batur bejakeun sak aing. Asa bodoh teh deui kan melak menang urang. Ih, naon ya teh ganeng deh. Aing mah jangan ngomor we sia mah pagawean teh. Udah ayo ulin ayo. Ayo sia teh. Ulin. Molor wae sia mah ulin. Ceumit yang maneh mah. Ayo mah. Ampun ari maneh. Cing di. Cing di dah. Dah. Cing di. Dah, kieu tah cicing. Ngan hayu we sia mah molor. Kudu aya ulina sia teh ya. Sugan aya ieu. Arek nagih aing ngapan selila si eta teh buah hutang. Nah, kalau mereka kitu eta teh. Itu sia teh sieun nya sia. Enggak. Tapi kalau mereka nu kitu. Ceun ce. Lain itu kumaha pan geus liwat 2 poe ninganan. Naon? Hutang maneh. Tong pura-pura naon-naon cenah kamari arek dijual eta. Tapi masih keneh aya keneh jeung mayar hutang engko. Eta nu ngaek meulina teh. Euy cenah teh ngaek meulina teh. Sangan saminggu. Deui pan ti kamari ieu teh nyebut saminggu di teh kudu geus liwatna ge 2 minggu. Arek kumaha ieu teh? Aing panu ek meulina geuninganan teh. Cenah saminggu deui ngomongna teh. Ingat teh hayangnya. Aing mah sia teh mah. Sok bingung. Da meureun lawang teh lain kadinya wae meureun rek meuli nu kitu teh meureunan da loba. Seda kecuali dibawa ke kota teh. Bawa tuh kumaneh ka kota. Ada ke kota teh aduh. Kudu mentingkeun ai mayar hutang mah teh cara nginjeumna, mending ngalengis. Poe anu engke dibayar sakitu poe. Ngeun puguhna mah kan rese mayar. Ai sakira-kirana teh gabdeg mah tong sok punyam injeum, hese mayar mah. Pan meureun urang teh sarua butuh. Lain maneh wae nu butuh duit teh. Moal lila atuh saminggu. Awas kira mun saminggu teh henteu deui teh dimayar. Ngajuan kitu henteu. Saminggu deui tenang we atuh teh tenang. Lamun eueuh ke saminggu deui ku urang ka dieu, ditagih deui ka dieu sia lamun eueuh. Ayang kemah tenang we. Lamun ieu teh urang dicokot tah. Gae ai daek mah ayeuna oge atuh ieu bawa ieu. Sieun aing mawana oge. Ieu bawa ku ieu lah lunas lah. Ieu lunas ieu. Ada aing mah sia. Oh, udah bagus teh naon. Engke wanita urang bawa. Kotor tuh buntutna aing. Itu teh ngan hayo we ka dieu cek urang ge seminggu deui. Sudah nagih we hayo. Tuan. Ceregan Balik pisan boga hutang tereh. Hese mayar aing hanya ka moal nginjepkeun di kamana. Hutang hayo. Hutang teh kudu ngajual nu kieu, ge aya meureunan. Ieu banget hayo hena nagih.
lompat. Naon mana make lompat? Tuh hayang lompat mah. Suka kayak naon. Ya nona. Kan atuh tong sok lompatan kitu pan jadi rewas ka urangna oge keur diuk genah keur cingogok genah-genah. Lieur sia teh mah. Lain lieur ai kitu biasa lempang aya jelema teh ulah lompat kitu. Asa teu rame teh jeung teh mah. Maneh anu teu rame teh parabuh lompat sugan teh sia teh dibeurik nu gelo. Duh aing mah jadi rewas ya teh. Parabuh jelema teh kitu. Satu nyara ramun gitu.